Assalamualaikum, sampurasun. Tepang deui sareng ibu, nanya aya nama ngalangkungan YouTube henteu dina LMS, margi LMS-na nuju dianggo US ku kelas 12. Nah, ayeuna urang ngabahas urang pedar ngeunaan wawacan. Teori nanya, naon sih wawacan teh? Wawacan teh asalna tina kecap waca, W-A-C-A, waca. Lamun dina alfabet ayeuna mah WTB gitu ya. Jadi tina kecap baca, tuluy dirajek jadi wawacaan. Nah, wawacaan atawa lamun ayeuna mah dibacana babacaan. Nah, jadi anu disebut wawacan teh nyaeta sakumna babacaan anu ditulis dina wangun pupuh eta disebutna wawacan gitu. Bade eusina ngeunaan padika kahirupan sapopoe atawa eusina ngeunaan carita fiksi atawa sapertos novel, carpon gitu ya. Eta disebutna wawacaan. Semua bacaan eta disebutna wawacan gitu nya. Terus wawacan mah anu disebut wawacan mah biasana ngagunakeun patokan pupuh. Jantan ditulisna sanes sapertos novel atanapi carpon. Jadi sanes mangrupa paragraf-paragraf gitu kan sanes, tapi ya mah jadi dina wangun pupuh gitu, sabait sapada gitu. Terus wawacan, jadi anu disebut wawacan teh nyaeta carita atawa lalakon anu didangding cenah. Kunaon didangding? Sabab ditulisna dina wangun pupuh teh. Ari ditulis dina wangun pupuh berarti macana oge kudu dinyanyikeun, kudu dilagukeun gitu. Jadi wawacan nyaeta carita atawa lalakon anu didangding cenah kitu nya. Nurutkeun Sajadi Brata dina Iskandar Wasid, buku carita anu didangding biasana sok ditembangkeun cenah. Kulantaran ngalalakon, teks wawacan umumna panjang jeung mindeng ganti-ganti pupuh. Biasana marengan ganti episode. Nah, gitu. Jadi, bayangkeun wen. Anu disebut wawacan mah caritana sanes pondok. Lain jiga carpon, tapi jiga novel. Bayangkeun novel ya, novel ditulisna dina wangun pupuh. Kaciptakan sabaraha sakumaha kandalna gitu. Novel anu ditulisna dina wangun pupuh tuluy cara macakeunana oge dihaleuangkeun, dinyanyikeun, didangding gitu. Tah, janten wawacan mah sapatos kitu ya. Siga novel tangtu palakuna loba, settingna seueur, terus aya sabaraha adegan, seueur adeganana gitu ya. Eta carita wawacan. Nah, ayeuna urang dibahas kana wawacan anu kamari ku ibu dipasikeun nyaeta wawacan anu jejerna wawacan Abu Nawas. Nah, salerosna mah seueur rupi-rupi wawacan teh, tapi urang ngabahas anu Abu Nawas wae sabab ieu teh lamun ngarti kana caritana mah pasti resep. Sabab ari Abu Nawas mah lamun di Sunda mah kabayan gitu tah. Jadi pikaseureun lucu sabab emang si kabayan we kitu geuningannya. Nah, lamun di Sunda aya si kabayan, tah lamun di cerita di Timur Tengah kitunya di Arab mungkin eta mah Abu Nawas kitunya nu pikaseureun teh. Cobi ayeuna urang dibahas heula anu Abu Nawas. Oke. Kedapnya Abu Nawas. Nah, ini nih. Nah, ayo orang dibaca ngeunaan nu kamari. Kaula anu mimiti cenah. Bismillah anu dibaca tepika anggeusna bae. Rejeng Robbil alamin kitu neda ka Pangeran assalatu wassalam. Anu maca dina pada kahiji, anu maca deui, anu nulis dina pada kahiji teh minta restu dari Allah ukeun naon namanya teh? Ukeun panang tayungan ti Allah bahwa manehanana bade nulis. Jadi nu pertama diucapkeunana teh di dieu bismillah anu dibaca cenah. Jadi sateuacanna naon
urang kedah basmalah heula kan gitu. Kaula anu mimiti bismillah anu dibaca. Lamun di robih kana teks ayeuna mah mungkin pertama-tama saya ucapkan basmalah dulu gitu ya. Nah gitu. Tepi ka anggeusna bae rejeung Robil alamin kitu neda ka pangeran assalatu wassalam. Kitu kuring menta ka pangeran assalatu wassalam. Nah, asmarandana digurit ditembangkeun basa Sunda. Nah, ayeuna pupuh anu rek dipake nyaeta asmarandana. Tuluy bahasana oge cenah bahasa Sunda. Ari anu dicarios lampahna jalma perceka. Ari anu rek dicaritakeun nyaeta kehidupan atawa lalampahan jalma perceka teh orang yang cerdas gitu ya. Sanes nganukur pintar tapi cerdasnya. Lampahna jalma perceka sarta rajin jeung sampurna. Jenenganana disebut Den Abu Nawas nu kocap. Nah, Abu Nawas teh lain ngan saukur perceka, tapi cenah di dieu disebutkeun rajin jeung sampurna. Nah, berarti teu aya cawadeunana, tidak ada kekurangannya sama sekali gitu ya. Jadi Abu Nawas teh laki-laki yang sangat sempurna lah, udah mah pinter gitu. Terus segala bisa, sikapna baik, sopan, seperti itu ya. Lajeng pada katilu ieu nu ku hidup ieu sami sareng nu ku hidup dipasikeun ka hidup sami pisan. Terus anu katilu wawakas kuring nu nulis da pon sadaya uninga anu ngadangu anu ngilo. Numawi ieu wawacan lisan henteu kantelan punten bae kula nun mugi kersa ngersaanan. Tah permintaan saya sebagai penulis ka anu maca cenah nya ieu wawacan teh anu maca atau anu ngadangu cenah nya numawi ieu wawacan teh lisan henteu kantelan punten bae kula nuhun mugi kersa ngersaanan. Jadi kan biasana mah baheula mah jarang keneh aya nu bisa maca, komo nulis gitu kan. Baheula mah jarang nu bisa maca, jarang nu bisa nulis. Biasana mah lamun urang hayang ngadangukeun carita salaku hiburan teh ku cara ngadangukeun batur maca gitu kan. Tapi ieu mah cenah hampura, ieu henteu dilisankeun tapi ditulis cenah kitu ya. Tah, hade masing apik upami aya kirang atawa anu henteu cocok sandangan masing sampurna. Nu langkung maka dirobah supaya jadi lulus dina saban pada lisan. Tah, kulantaran ieu ditulisna dina wangun wawacan, dina wangun puisi, dina wangun pupuh. Dina wangun pupuh ari pupuh kan aya patokanana nya, aya guru lagu sareng guru gelangan. Cenah saur anu nulis, hade masing apik upami aya nu kirang kalau ada kekurangan dari tulisan ini atawa anu henteu cocok atawa anu henteu sesuai gitu. Sandangan masing sampurna nu langkung mangga dirobah, sok mangga dirobah cenah. Bilih aya pada lisan. Bila aya naon sih enggang anu kirang dina unggah pada lisana mangga dirobah disesuaikeun. Sabab manehanana oge di dieu teh diajar nulis gitu, diajar nyerat, diajar ngarang gitu. Janten bilih aya nu lepat sok mangga lereskeun cenah kitu nya saur nu nulis teh. Numawi sangat kapundi atawa sangat kateda, yakin sangkan pada raos dina saban-saban kecap. Galurna naribaan longgeranana lain kakula. Gonggang ge lamun raos mah tangtu bae raos nyari cenah. Janten sangat diharapkan bagi pembaca itu untuk mengoreksi tulisannya, bilih aya kakirangan atawa bilih seueur teuing ngangna mangga dirobih cenah kitu ya. Terus jeung eta nu tilu pada upanten anggeus diaos mangga deui tinggalian aksarana anu wiwitan. Unggal pada lisan sok mangga dilereskeun tinangtu yen kauninga. Mungkin oleh para pembaca mah terlihat. Kawitna sim kuring nulis. Nah, iya ya. Dina carita wawacan, dina wawacan mah strukturna teh aya 3. Nu kahiji ieu teh disebutna manggala sastra. Manggala sastra teh naon sih? Manggala sastra teh bubuka. Biasana dina manggala sastra eusina teh
ngeunaan identitas penulis. Lamun henteu iraha waktu nulis ya, iraha eta carita ditulisna tuluy di mana gitu kan. Eta biasana dina bubuka dina Manggala Sastra. Nu kadua strukturna Manggala Sastra nu kahiji, terus nu kadua eusi. Nah, eusi mah eusi carita wawacana sapertos kumaha. Nu terakhir kolofon atawa panutup gitu. Manggala Sastra eusi kolofon. Nah, dina kolofon oge eta biasana rengse nulis. Nah, ari wawacan teh kan tadi teh nya wawacan mah panjang pisan sapertos novel. Jadi antara poe ngawitan nulis sareng poe rengse nulis eta pasti beda kan. Orang bikin novel ada yang sampai berbulan-bulan, aya nu dugikeun ka bertahun-tahun sabab di antep heula atau kumaha gitu nya. Nah, eta ge dina wawacan ge sapertos gitu janten pertama kali nulis sareng rengse nulis teh aya dina Manggala Sastra sareng kolofon ya. Ayeuna urang di dieu dina pada K7 007 di sini. Dina 007 di dia ngawitan ngeunaan kolofon Manggala Sastrana ya. Kawitna simkuring nulis poe Sabtu wanci asar. Jadi pertama kali dia nulis tuh hari Sabtu jam asaran gitu ya. Bulan Sawal anu saatos hijrah Kanjeng Rasulullah. 1000 jumlahna taun sareng punjul 300 nurutkeun dina almanak. Jeung aya punjulna deui bener 25. Nah, jadi ieu wawacan teh ditulisna dina taun sabaraha coba? 1325 Hijriah gitu kan. 1325 Hijriah. Sakitu kuring nulis teh, tetapi panada kula kasadaya anu maca nada agung cukup umur nu mawionan aksara sareng kirang tata abdi sanes bibisaanan. Kuring diajar nulis teh sumeja diajar basa sareng diajar aksara. Malah mandar jadi wuwuh kana aksara jeung basa. Nah, jadi si penulis teh sanes emang profesional sebagai penulis tapi diajar ngarah leuwih wanoh, ngarah leuwih terbiasa kana aksara. Jadi kana macana leuwih bisa lah sareng nulisna gitu ya. Ieu kawitna digurit nyarioskeun Abu Nawas. Ieu carita teh nyaritakeun ngeunaan Abu Nawas. Pinter, rajin, bersih hate, teu aya cawadeunana. Nah, jadi Abu Nawas teh udah pinter, hatinya bersih. Terus naon deui cenah? Rajin, teu aya cawadeunana gitu ya. Gak ada kekurangannya. Sumangga enggal carita tah ieu awit dicatur sang perbu Raja Baghdad. Nah, hayu urang lebet kana caritana cenah nu pertama nu bade dicaritakeun nyaeta Sang Prabu Raja Baghdad. Nah, jadi Abu Nawas teh settingna ieu di kerajaan Baghdad ya di Timur Tengah. Hasan Sayyih raja di negara Baghdad. Nah, raja negara Baghdad teh ngaranna Hasan Sayyih atawa lamun nurutkeun ejahan ayeuna mah Syekh Hasan gitu ya. Raja di negara Baghdad Hasan Sayyih geus masyhur ka negara sejen yen eta negara Baghdad sugih dunya barana. Jadi sudah terkenal ke negara lain juga bahwa negara Baghdad mah sugih itu kaya gitu kan, sangat kaya dunya barana. Raja adilna kalangkung kanu sepuh kanu ngora cenah. Jadi rajana tuh sangat adil kalangkung gitu ya. Sangat adil. Kanu sepuh boh kanu sepuh boh kanu ngora. Ayeuna urang lajengkeun kana pupuh anu kadua nya eta pupuh Sinom. Dina pada ke-12 ya, sok tingali dina PDF anu dikahidupkeun cobi tingali. Ayeuna anu diwejang panghulu heula kawarta. Tah ayeuna cenah urang nyaritakeun heula ngeunaan panghulu. Panghulu teh naon sih? Nah, panghulu lain panghulu jiga ayeuna anu disebut panghulu teh anu sok nikahkeun kan. Nah, ari nu dina carita ieu mah nu disebut panghulu teh nyaeta hakim. Jadi orang yang memutuskan hukuman bagi orang lain kayak gitu. Hakim kan itu. Nah, ayeuna anu diwejang panghulu heula kawarta.
raja katunda sakedap engke ge kacatur deui. Nah kitu cenanya. Jadi ayeuna nu bade dicaritakeun nyaeta ngeunaan penghulu heula. Raja mah keun engke deui cenah engke pasti bade dicaritakeun. Kapingkeun ieu carita ngeunaan penghulu ya. Panghulu ngadil lamun ngahukuman terus cocok sareng ilmu syariat. Eta panghulu teh adil pisan lamun ngahukuman terus hukum oge sesuai dengan syariat agama gitu cenanya. Tagihan kabeh saik jeung kacatur keur waktu ramana harita. Nah, jadi sifat adil, sifat baik penghulu teh turunan ti bapakna cenah jiga bapakna baheula adil pisan cenah kitu nya. Pada ke-13, ke-13 cobi. Panghulu negara Baghdad kagungan putra sahiji, pameget Raden Bunawas kakasih. Kakasih teh naon sih? Sanes kabogoh kakasih teh ngaran, nama, your name gitu kan. Panghulu negara Baghdad kagungan putra hiji, pameget Raden Bunawas kakasih. Jadi eta panghulu negara Baghdad teh gaduh budak hiji lalaki ngaranna Abu Nawas. Jadi Abu Nawas teh budakna si panghulu ya. Kalangkung dipika asih wantu putra ngan siki sarta putra geusna berbudi rajin binangkit deui kitu nya. Jadi eta si Abu Nawas teh disayangi banget, disayangi sekali oleh ayahnya karena budak kan hiji-hijina, jaba budakna alus deui soleh, bager, rajin, perceka gitu ya. Saparantos Abu Nawas 14 tahun umurna. Nah, ketika umur Abu Nawas 14 tahun, ramana kenging kasawat sareng wales liwat saking. Bapana teh kena ku panyakit sarta jadi ripuh wales gitu ya. Wales liwat saking, lajeng nyaur Abu Nawas. Terat eta bapana teh nyauran Abu Nawas. Barang jebul Raden Sumping, barang Abu Nawas sampai ke tempat ayahnya, rama napok ngalahir di dieu teh hartosna ngomong ya, ngalahirkeun mengeluarkan omongan gitu. Ngalahir di dieu teh ngomong. Jangan dibayangkan ngalahir melahirkan, tapi ngalahir di dieu mah ngomong. Rama napok ngalahir, bapana tuluy ngomong nyarita gitu. Lamun engke ama pupus ku ujang pek angsean cepil ama ieu hiji. Nuka tuhu lamun seungit ka angseuna hade tuluykeun ku ujang jadi panghulu Baghdad. Lamun bau ka angseuna ujang poma-poma teuing sing inget kana weweling tong daek jadi panghulu sakitu wasiat ama. Nah gitu cenanya. Jadi satu acan pupus si panghulu Baghdad teh ngawasiatan heula ka Abu Nawas, yen lamun anjeunna pupus sok angseun ceulina naha bau atawa seungit. Lamun bau Abu Nawas ulah daek jadi panghulu di negara Baghdad, tapi lamun seungit sok mangga lajengkeun karir ama gitu ya. Ama itu ayah ya, dari Rama Romo ayah. Abu Nawas nyegruk nangis, henteu lami barang parantos wasiat panghulu dugi ka ajal, tutup hirupna di lahir. Jadi begitu selesai berwasiat eta bapana Abu Nawas teh langsung pupus cenanya. Panghulu dugi ka ajal, tutup hirupna di lahir, dongkap kana masana Allah, tepi kana ilahi jeung wa inna ilaihi, dongkap dumugi kana rojiun. Enggal Abu Nawas elingeun kana wasiat tadi dipiwara ngangseun cepil ramana. Jadi begitu pupus langsung inget kana wasiatna. Langsung ngambeuan cepil ramana. Lajeng bae diangseun. Seug kalangkung bau bacin, bau conge gitu kan. Geus maklum dan Abu Nawas udah tau lah, udah ngerti gitu ya. Geus maklum dan Abu Nawas ieu cepil ama bacin, bau. Pertanda kenging bebendu ti Gusti Allah Ta'ala. Cacakan ama geus yakin ngajalankeun hukuman henteu dirobah sakumaha ujar sarang, henteu dirobah saeutik. Henteu ngarah teu ngarinah, henteu sirik tarapidik.
henteu hianat ka abdi nu bakal haram dicegah nu makruh dirarung. Kocap mayit geus lasta disiraman di mandian ya. Disiraman disolatkeun parantosna. Jadi sudah caritana eta mayitnya atau rengse di mandian disolatkeun. Dilebetkeun ka pasaran. Lajeng digotong sakali teh digotong babarengan. Sakali di sini teh sakali di dieu mah hartina teh babarengan ya. Lajeng digotong sakali dipayang para ulama diaping ku para santri. Barina jeung ngaos tahlil. Barang parantos dikubur sadaya sami bubaran cenah udah pada pulang ya. Jadi caritana pemakamannya sudah selesai. Orang-orang udah pada pulang. Nah, orang ceritakeun Abu Nawas, kocap Abu Nawas deui. Mulihna teh di kuburan pura-pura. Nah, sarengse aya bapana dikurebkeun gitu. Sarengse bapana dikurebkeun, Abu Nawas balik teh langsung api-api ya, pura-pura. Lampahna cara nu edan kalintang rupa teu eling. Rupa rengkak jalma awam ti kuburan bari mulih ngebecir lompatna tarik numpakan palapah cau. Nah, kabayang teu? Jadi uih ti kuburan teh, uih ti pemakaman teh Abu Nawas kalakuanana jadi siga nu gelo. Numpakan palapah cau, apa palapah cau? Gebog. Palapah mah sanes dina daun ya. Numpakan palapah cau bari ngebecir tarik cenah dikuda-kudaankeun gitu ya. Siang campur jeung barudak ari ulin diabring-abring. Nah, sok diabring-abring ku barudak kitu nya. Siga nu gelo we kumaha geuningan. Bari nyanyandak terebang ngajak barudak. Nah, jadi kalakuan teh gitu. Jadi mawa terebang cenah terebang teh naon sih? Kanggo tagonian ya, terebang gitu. Ben kepret. Bari nyarandak terebang ngajak barudak. Lajeng angkat ka kuburan. Ka tempat kuburan sumping terebang teh ditabeuhan ngagembrung bari jeung tahlil cenah kitu. Jadi jeung barudak teh ngajak barudak leutik nabuhan terebang tuluy bari tahlil di kuburan bapakna cenah. Saban siang ulin jeung barudak milu campur kersa main bareng galah. Biasa barudak ulin. Geus kolot Abu Nawas jadi owah cenah. Jadi ongko geus kolot Abu Nawas tapi nah jadi kieu kalakuanana jadi ulin wae jeung barudak cenah. Sabab Abu Nawas pura-pura gelo teh kan. Kunaon Abu Nawas pura-pura gelo? Sabab ngarah henteu dijadikeun penghulu ngagentos amakna gitu. Jadi Abu Nawas teh ngarah henteu dijadikeun penghulu manehanana jadi pura-pura gelo gitu kan. Sabab wasiat amanah teh tadi namun misalnya celi amak bau, omat kamu ulah jadi penghulu gitu. Mata Abu Nawas kumaha carana ngarah urang teh teu dijadikeun penghulu ngagantikeun amak gitu. Omonganana jalmi hanjakal teuing. Ari ras ka Abu Nawas mun ngagentos linggih di kota negara Baghdad nuluykeun jadi penghulu tangtu ngalak karamakna. Asihna ka abdi-abdi. Hanjakalna Abu Nawas jadi edan cenah kitu tuh. Jadi kan kulantaran emang sebelumnya Abu Nawas terkenal dengan kepercekaannya, kecerdasannya, kesolehannya, kebaikannya, tapi saat wasramana pupus Abu Nawas kok jadi nu gelo gitu. Jadi batur teh ngahanjakalkeun gitu. Ih lebar gitu kan. Padahal lamun misalnya Abu Nawas jadi panghulu pasti juga bapakna cenah gitu. Nah, ayeuna tos gentos deui pupuh, jangan pupuh kinanti ya. Pada 23, pada nuka 23 mangga diaos Kanjeng Raja nuka catur. Nah, ayeuna urang nyaritakeun heula raja cenah. Saha coba ngaranna raja? Tadi Syekh Hasan Sahih ya, Syekh Hasan. Kanjeng Raja nuka catur keur linggih di Sri Manganti. Sri Manganti teh apa sih? Tempat duduk raja tuh. Tahta naon sih sebutna teh? Singgasana ya, singgasana. Kanjeng Raja nuka catur keur linggih di Sri Manganti sedang duduk di singgasananya. Enggal ngadawuh ka Upas, enggal nyarios ka Upas. Upas teh naon? Upas teh lamun misalna dina kerajaan Sunda mah apa naon sih? Lengser gitu. Jadi anu sok ditutah-titah ku raja. Gitu ya. Enggal ngadawuh ka Upas. Pilahirna Kanjeng Gusti
cariosan Gusti Raja ya. Gusti di sini tuh bukan Tuhan, tapi Gusti itu raja. Maksudnya di sini mah raja ya. Pilahirna Kanjeng Gusti, omongan raja teh kieu cenah. Upas teang Abu Nawas. Ka dieu kitu ceuk aing. Nah, gancang Upas nu diutus cedok nyembah. Langsung cedok nyembah. Tuluy indit. Leumpang gegancangan pisan. Ka Abu Nawas geus nepi. Ku Bu Nawas dipariksa. Nah, caritana udah sampai ke rumah Abu Nawas. Tuluy ku Abu Nawas dipariksa. Dipariksa teh ditanya ya. Tuluy ku Abu Nawas ditanya. Upas, rek naon ka kami? Terus dijawab teh ku Upas, piwarang neang ku ratu. Nah, kula betrewas teuing ceuk Abu Nawas teh. Ki Upas enggal haturan. Ki Upas enggal nyarios ya. Abdi diutus ku Gusti piwarang nyaur gamparan. Gamparan itu Anda, kamu ya. Piwarang nyaur gamparan kedah kairing ku abdi. Jadi Abu Nawas teh kudu kabawa ku Upas. Kudu kabawa sina barang ka istana gitu ya. Enggal Abu Nawas tuluy. Enggal Abu Nawas tuluy angkat ku Upas diiring gitu kan. Jadi enggal wen dua nana teh pada pergi ke kerajaan. Sumping ke payunan raja, Abu Nawas lansak linsik. Jadi ketika sampai di tempat raja, di singgasana raja, Abu Nawas yang ada lansak linsik teh bolak-balik kali itu ka dieu gitu. Kayak orang cemas atau apalah gitu ya. Tapi da ieu mah sanes cemas ieu mah acting ya Abu Nawas mah. Abu Nawas lansak linsik, ku raja dipariksa, ku raja ditanya. Bu Nawas, dengekeun kami. Ayeuna arek cacatur. Matak disaur ku aing, bapa maneh geus wapat. Gantina teu aya deui kajaba maneh sorangan nu bakal jadi geganti. Kitu omongan raja teh. Tuluy Abu Nawas teh kieu nya. Omong Bu Nawas teu puguh ngawalonan Kanjeng pokna sieun samagaha ari perkara tarasi asalna eta jelema. Bari Abu Nawas teh leos we indit kitu. Jadi ngawaler cariosan raja teh henteu sopan lah gitu. Teu sopan cara nu gelo we kumaha gitu ya. Indi ti payunan ratu Abu Nawas ngacir. Sang raja bendu manahna. Nah, kesel, sebel, marah raja teh. Nah, betampolana teuing Bu Nawas cara nu edan. Di pagahan lumpat ngacir cenah kitu. Teu patut ngomong ka ratu. Raja ka Upas ngalahir. Teang deui Abu Nawas, jalma bangkawarah teuing. Ku aing arek diajar, dirangket salawe kali. Meujeunna bongan belegugkeun sia mangke ku aing mun datang si Abu Nawas, aing sadia panggitik. Lamun can peperengkelan, aing tacan puas ati. Cenah gitu. Jadi Upas raja miwarang Upas neang deui Abu Nawas. Ku raja arek digebugan cenah, arek sadia panggitik teh panggebug. Erek dirangket, erek digebugan 25 kali cenah ya. Hayo Upas ulah belun. Upas gancang, ulah lila gitu ya. Abu Nawas teang deui, poma ulah teu kabawa, cedok nyembah, Upas langsung indit. Geus dongkap ka Abu Nawas kasampak keur lansak linsik cenah Abu Nawas teh. Bu Nawas ka Upas nyaur, Upas rek naon deui? Cek Abu Nawas teh nya. Ki Upas enggal haturan. Raden kedah mulih deui can seep timbalan raja, Raden waka enggal mulih cenah kitu. Jadi kedah we deui ka kerajaan. Mangga atuh buru-buru Kanjeng Raja rek maparin cenah kitu. Hayu gancang kan. Abu Nawas enggal angkat diiring ku Upas hiji. Sumping na ka lawang kuta. Nah, lawang kuta teh di dieu mah mungkin aya nama gerbang kerajaan. Ari nu ngaranna gerbang kerajaan pasti dijaga ku penjaga gerbang gitu kan? Pasti dijaga ku penjaga gerbang. Sumping ka lawang kuta, tukang pintu banget pusing. Tukang pintu banget pusing, gegelendeng jeung jamedud. Raden matak pusing teuing, matak capek bae kana manah. Muka lawang pulang anting taya pisan ka elingna. Benerna masuk maparin persenan ti Kanjeng Gusti. Naon nya paparin kudu dipasrahkeun jang paman. Lamun Raden teu maparin moal sinaliwat Raden. Nah, kitu nya. Jadi
si penjaga pintu teh menta persenan, japrem lah gitu. Apapun yang dikasih oleh raja kudu diserahkan ke si penjaga pintu eta, si penjaga gerbang cenah gitu. Jadi menta persenan lah si penjaga gerbang teh lamun moal mere, lamun si Abu Nawas moal mere persenan pantona moal dibukakeun cenah gitu ya. Raden Bunawas ngalahir. Raden Bunawas nyarios keur nu ngajaga pintu. Paman, sumangga teh teuing. Lamun aya pasihan raja engke tangtu dipaparin. Masing KBG sumangga kuring moal cidra janji. Jadi nya sok we pokona mah lamun naon-naon nu dibere ku raja ku urang pasti dibikeun ka maneh cenah kitu nya. Kabeh oge cenah. Enggak persenan oge tapi semuanya lah 100% yang maneh. Kuring moal cidra janji cenah cek Abu Nawas. Geura buka wae pintu, gancang tukang lawang indit. Lawangna lajeng dibuka. Atos wantuning geus janji Abu Nawas geus liwat. Jo sumping ka Sri Manganti nya sudah melewati gerbang itu tuluy sampai ke Sri Manganti. Singgasana teh tadi ya. Abu Nawas barang cunduk raja teu tata pasih. Bek digitik Abu Nawas ku hoe salawe kali. Sang raja bari ngandika, "Jor Bu Nawas geura indit." Nah, jadi Bu Nawas ketika ketemu sama raja langsung digebugan 25 kali. Enggak ngomong apa, enggak ngomong nanaon, raja teh ngan digebugan we langsung. Tuluy raja teh nitah indit. Abu Nawas umat imut, Abu Nawas ngadon seserian, digitik salawe kali, digebugan salawe kali. Lajeng naras Abu Nawas, tuluy nanya Abu Nawas teh ka raja. Teu aya nu sanes deui pasihan jabiti eta panggitik salawe kali cenah gitu. Gak ada lagi yang akan kamu kasih ke aku selain digebugan 25 kali cenah gitu ya. Abu Nawas lajeng mundur. Abu Nawas teras uih cenahnya pamit. Sumping kalawang kuta Abu Nawas teu meunang ngaliwat ku tukang pintu sabab tadi geus janji lawangna henteu dibuka. Tukang pintu seug ngalahir, tukang pintu langsung ngomong, "Ae ieu kumaha tadi nun? Nagamparan lali deui. Na kumaha janji paman? Kapan enggeus sanggup tadi naon-naon bebenangan tangtu diparas ku abdi. Cing ayeuna mana atuh si paman geura paparin. Mo aya meunang liwat mun can dipaparin." Nah, cenanya gitu. Jadi moal meunang liwat, moal meunang ngaliwat ka gerbang lamun can mere persenan ti raja. Ras eling dan Abu Nawas karena perjanjian tadi. Bu Nawas ninggal kapungkur lihat ke belakang. Beh manggih poponggol awi. Oh, aya poponggol awi ya cenah. Ku Abu Nawas dicandak. Lajeng dianggo ngagitik menang salawe gebug. Nah, tukang pintu teh ngaguling. Jadi tukang pintu teh langsung digebugan ku Abu Nawas teh. Gitu, 25 kali cenanya. Raden Abu Nawas tuluy ka bumina angkat muli. Balik we si Abu Nawas teh. Sigag Bu Nawas teu kocap tukang pintu nu kawarti. Nah, ayeuna urang nyaritakeun tukang pintu nu bieu digebugan ku Abu Nawas ya. Tukang pintu nu kawarti digebuk ku Abu Nawas ngaguling satengah mati. Ngerebet hudang pet nangtung nikreuh ngadeuheus ka ratu. Dongkap ka payunan raja, tukang pintu bari ceurik. Gek diuk payunan raja, unjukan ka Kanjeng Gusti. Kaula nun Kanjeng Ratu mawi dongkap abdi Gusti kalenggah dampalan unjukan ka Kanjeng Gusti. Kaula nun Kanjeng Ratu manawi dongkap abdi Gusti kalenggah dampal gamparan nyembahkeun piunjuk abdi. Wireh abdi ditenggeulan ku Den Abu Nawas tadi. Sim abdi teu puguh-puguh digebug salawe kali teu rumaos gaduh dosa. Tah kitu unjukan abdi rek nyuhunkeun pangadilan hukuman Sang Maha Gusti. Kitu cenanya curhat si penjaga pintu ka raja teh. Kulanun Kanjeng Ratu bari lungsur tina korsi. Kaulanun Kanjeng Ratu bari lungsur tina korsi. Sugan abun. Nah, jadi ini raja nyarios. Sugan Abu Nawas edan teang upas mangka gesik sing gancang. Borogod wae Bu Nawas jalma bangkawarah teuing. Ku aing arek dihukum asupkeun ka jero bui. Abu Nawas bangkawarah kawas jalma henteu eling. Tukang pintu ditenggeulan cenah kitu nya. Upas nyembah tuluy indit ka bumi Bu Nawas cunduk. Raden Bu Nawas ngalahir nyarios. Raden Bu Nawas nyarios. Arek naon maneh upas? Ki upas unjukan takdim. Nyarios dengan baik ya. Raden disaur ku raja.
Nah, dangdang gula abdi iring. Ayeuna pupuhna getos di kana dangdang. Nah, sekarang ayeuna urang kana dangdang gula cenanya. Langkung manis Abu Nawas indit, enggeus sumping ka payunan raja. Cedok nyembah, tungkul mando. Nah, cedok nyembah langsung tungkul gini ya. Enggal sang raja ngadawuh bari lungsur tina kursi kersana arek amarah, rek ngadat gitu. Sang raja ngadawuh, Abu Nawas, naon sabab jalma aing tukang pintu wani gering kumaneh ditenggelan cenah gitu. Rejeung naha maneh wani-wani, hayo coba kunaon sababna. Maneh pasti dihukum. Abu Nawas langsungnya ngawaler ka Gusti. Abu Nawas jawab ke Gusti, kulanun Kanjeng Gusti, ulah waka bendu tah kieu kawitanana. Tukang pintu nu mawi dikitik ku abdi yaktosna yen pamentana. Eukeur bade ngalangkung sim abdi bade kalenggah gamparan kieu sanggempun paman teh. Hade paman muka pintu saha-saha norek ngadeus ka Gusti kula rek wawekas karik menang asup. Tapi lamun bebenangan bagi dua pasihan ti Kanjeng Gusti kakara menang liwat gitu ya. Jadi Abu Nawas nyaritakeun perjanjian sareng tukang pintu tadi. Apapun pemberian dari raja harus dibagi dua jeung manehanana cenah kitu. Bade diparas, bade dipotong ku si penjaga pintu. Mun teu kitu pokna sangeuk teuing muka lawang teu aya hasilna. Nah, lamun tidak ada perjanjian seperti itu, lamun teu dibere japrem, kenaon urang muka pintu cenanya teu aya hasilna. Ngan capek bae sorangan eta sanggemna kitu. Pek diwangsul ku abdi, Gusti, sanggem abdi geuwat buka perkara pamundut insyaallah moal gagal. Lamun kaing pasihan ti Kanjeng Gusti dihaturkeun sadayana. Kapun paman engke teh kukuring. Enggal bae eta buka lawang kitu awitna abdi teh. Dupi parantos kitu enggal asup mendakan abdi teh. Nya abdi dipahit ku paduka anu ngamuk cenah. Anu salawe jebetan sarta eta teh ku abdi Gusti dihaturkeun kapun paman dipasihkeun ka si penjaga pintu. Dageus janji keur lewat tadi eta kitu sapurwa awitna, eta kitu carita ti awal nepi ka akhirna. Sumangga kersa sang ratu, sang raja ngaguk-guk seuri gitu kan, seueul manahna gumujeng tarik seuri ngagak-gak gitu. Gumujeng tarik ngagumujengkeun Bu Nawas wekasna ngadawuh, nanya kitu eta sima jeung Bu Nawas keur rempug badami. Mun kitu bener Abu Nawas henteu salah saeutik. Ayeuna mah seug bae marulang gancangna sami marios araruih gitu. Dupi sanggemna kitu Kanjeng Raja sareng Raden Patih jenengan Patih Lukman. Sang raja ngadawuh, nya eta Den Patya dawuh ratu aya pati urang badami ayeuna teh mah. Nah, jadi eta carita ngeunaan Abu Nawas sareng tukang pintu. Jadi emang teu salah Abu Nawas mah kan, teu salah sabab perjanjian awalna apapun yang diberikan oleh raja pasti dipenta, dipotong gitu kan, kudu dibagi dua jeung si penjaga pintu. Nya karena Abu Nawas ku rajangan dibere murka, amuk, marah, digebung nya eta we nu dipasihkeun ka si penjaga pintu teh gitu. Jadi alah gitu eta bobodoran bodor ya. Enggak bodor oge sih, da emang cerdas gitu ya Abu Nawas mah. Jadi apapun ucapannya, apapun perlakuannya itu saleresna teu aya nu lepat gitu, manehanna mah leres gitu kan. Nah, eta nembe satu babak. Nembe nyaritakeun Abu Nawas sareng si penjaga pintu. Hanya satu babak itu. Nah, anu dipasihkeun ka hidep eta nembe satu babak. Seueur carita-carita nu sanesna masih tebal. Mangga tuh. Masih seueur. Ieu entah berapa halaman. Masih kandel. Pami maca carita wawacan mah kitu. Jadi orang kudu saeutik-saeutik tuluy dipahami eta maksudna naon sih, eta maksudna naon. Oh iya ngerti, nah kayak gitu. Pami hidup atos rengse mencerna wawacan anu sababak ieu, anu wawacan Abu Nawas anu babak ieu.
Sok mangga caritakeun ku hideup dina buku diketik lah diketiknya dalam lumayan rada panjang. Mangga diketik dina Word per kelompok wen sok caritakeun deui ku basa sorangan, ku basa hidup sorangan ngeunaan carita Abu Nawas jeung si tukang pintu nu tadi. Sok eta wen babak eta we heula kitu. Engke pami hidup tos rengse ku ibu dilajengkeun deui kana babak salajengna. Cenah ieu tos aya non teh melalakon anyar palaku anyar nyata dan patih Lukman gitu ya. Hayu orang lajengkeun deui mingkon payun. Mangga aya nama dibaca deui tuluy diparaparasakeun dicaritakeun deui ku bahasa hidup sorangan ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat diajar sanajan via online wae ya. Mugi urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat lahir sinareng batin. Semangat sakedap deui hidup baris naik kelas 12 teu karasa. Kelas 11 na henteu ka mamana. Kelas 11 na di imah tuluy gitu kan. Kenaon lah yang penting ilmuna berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.